Carita asal muasalna ngaran Garut. Sakumaha anu kantos kapedarkeun panguasa Hindia Belanda di Indonesia ti tahun 1812 katompernakeun dicangking ku Letnan Gubernur Thomas Raffles salaku wawakil ti Karajaan Inggris nu harita ngaganti Gubernur Jenderal Jansen salaku panguasa ti Karajaan Walanda. Dina kaping 16 Februari tahun 1813 Letnan Gubernur Thomas Raffles geus ngaluarkeun surat kaputusan pikeun ngawujudkeun Kabupaten Limbangan anu puseur dayeuna atawa ibu kotana di Kampung Suci. Keur kaayaan puseur dayeuna hiji kabupaten, kaayaan Suci teh kawilang teu payus sabab kawilang heureut lahana. Kusabab kaayaan kitu nya Kangjeng Bupati Limbangan harita nyaeta Adipati Adiwijaya ngawujudkeun kapanitiaan pikeun neangan pitempateun anu sakirana luyu payus keur pijadieun ibu kota kabupaten. Mimiti nama panitia nu ditunjuk teh manggihan daerah Cimurah kurang leuwih 3 kilometer ti beh wetaneun Suci tea nu harita keur jadi puseur dayeuh Limbangan. Namung sabadana ditalungtik gening di daerah Cimurah teh weurit ku cai bersih. Kusabab kitu nyabolai atuh Cimurah rek dijadikeun puseur dayeuna Limbangan. Nu matak di daerah Cimurah tug tepi ka ayeuna aya kampung nu kawentar ngaranna Pidayeuheun. Satuluyna panitia neangan deui pitempateun anu merenah tug akhirna anjog kabeh kuloneun Suci kira-kira 5 kilometer tidinya. Didinya kakara aya harepan salian ti tanahna subur jeung aya hulu cai anu ngocor ka walungan Cimanuk katambah deui kaayaan alamna kacida endah. Ayana dina lengkob anu sabudeureunana teh pagunungan kayaning Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Guntur, Talaga Bodas, Gunung Galunggung jeung Gunung Karaca. Nalika panitia manggihan sirah cai dina Talaga Leutik anu sabudeureunana pinuh ku jukut anu cucukan, alang-alang jeung sabangsana nya salah saurang panitia anu ngaranna Maranta waktu keur bebenah ti kait leungeunna atawa kakarut kana jukut anu cucukan tea nepikeun ka leungeunna getihan. Dina eta rombongan panitia teh aya saurang bangsa Walanda nu milu ngabaladah pitempateun pikeun puseur dayeuh tea. Ningali Maranta leungeunna getihan kakarut ku jukut nu cucukan, eta bangsa Walanda teh nanya, kunaon eta leungeun nepi ka getihan kitu? Nya Maranta ngajawab, ieu juragan, leungeun abdi teh kakarut. Ari ku urang Walanda mah kusabab beda letahna jeung beda dedengeanana dina ngucapkeun kakarut teh jadi gagarut. Ti wangkid harita nu digarawe ngabaladah pitempateun pikeun puseur dayeuh Kabupaten Limbangan nyebut kana jukut nu cucukan teh disebutna Ki Garut. Ari talagana dingaranan Ci Garut. Lila ti lila sanggeus dipanggihkeun Talaga Cigarut tea nya antukna daerah sabudeureun eta talaga teh disarebutna Garut. Landihan ngaran tempat Garut sabadana kakupingeun ku Kangjeng Bupati Kabupaten Limbangan anu wastana Adipati Adiwijaya
kirang langkung nyangking antawis tahun 1813 tug nepi ka tahun 1830 hiji. Anjeuna kalintang panujueunana. Antukna eta daerah Garut teh dijadikeun puseur dayeuh atawa ibu kota Kabupaten Limbangan. Dumasar kana surat kaputusan Gubernur Jenderal nomor 60 tanggal 17 Maret tahun 1813 ngaran Kabupaten Limbangan diganti jadi Kabupaten Garut dina tanggal 1 Juli tahun 1813. Dina tanggal 15 September tahun 1813 nya dilakukan panendenan batu mimiti pikeun tangara mitembeyan pangwangunan sarana katut prasarana puseur dayeuh seperti bumi dinesna dalam bupati katut aparatna jeung alun-alun. Di antara alun-alun jeung pendopo diadegeun babancong tempat bupati katut para pajabat pamarentahan pikeun diantara atawa pidato hareupeun balarea salaku masyarakatna. Sabadana tempat-tempat eta rengse diadegeun nya puseur dayeuh Kabupaten Limbangan teh pindah ti daerah suci ka daerah Garut. Kalayan ngaran Kabupaten Garut dina tahun 1820 hiji. Kabupaten Garut nu puseur dayeuhna ayeuna mah di Garut teh harita nyangking distrik-distrik nyaeta distrik Garut Kota, distrik Bayongbong, distrik Cibatu, Tarogong, Leles, Balubur Limbangan, Cikajang, Bumbulang jeung Pameungpeung. Ari distrik Garut Kota nu jadi wewengkon puseur dayeuhna harita ngawengku 3 desa nyaeta Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan jeung Desa Margawati. Tangtu kaayaan kawadanaan zaman penjajahan harita kiwari mah geus robah alatan pamekaran wilayah pamarentahan. Sabada jadi Kabupaten Garut dina tanggal 14 Agustus tahun 1825 kalayan kaputusan Gubernur Jenderal Belanda nu keur ngalaksanakeun politik etnis atawa balas jasa tea, Kabupaten Garut disahkeun jadi daerah pamarentahan anu otonom dina hal nu aya patula patalina jeung masalah mulasara jalan-jalan, jembatan-jembatan, kabersihan jeung poliklinik. Ari nu nyangking dalam Bupati harita nyaeta Adipati Surya Kartalegawa.